Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dongeng Sunda Tatar Pasundan, wilujeng tepang sareng simkuring sapara kanca. Kata acan diteraskeun kana dongeng Sunda, simkuring sapara kanca ngahaturkeun sewunuhun lak saketika bingahan kana pangdeudel ti Mitra Pasundan sadayana. Sumangga Mitra Pasundan. Mitra Pasundan, Bapak Haji Tating Solihin medar perkawis pangalamanana nalika inyana nuju murang kalih kene di lemburna di wewengkon Garut Pakidulan. Harita teh kira-kira tahun 1858 nu nyerat teh kirang langkung kelas genep sakola rakyat atau SR. Anjeuna kenging kareuwas kakaget anu pohara kalawan kasang tukangna saurna ngalaman tarang ditodong bedil ku gorombolan nu ngaranjah ka lempurna. Kacarioskeun mangsa harita mah padumuk lembur teh teu bisa majar kumaha dina nyang hareupan karaman diranjah ku gorombolan penduduk atawa padumuk kampung teh teu bisa walakaya. Harta banda diringkid, imah-imah diduruk, jelema-jelemana seueur nu didorhos dibedil ku gorombolan. Kawas nama zaman harita di lembur kuring di Garut Pakidulan teh jiwa jelema leuwih murah batan pada malah meh taya hargaan. Gerawai unggal peuting sokat caturkeun aya wae lembur atawa pilemburan anu diranja imah-imah didurukan kalayan isuk-isukna kabejakeun loba nu perlaya. Eta kejadian hampir unggal poe kalayan tempatna atawa wewengkonna anu beda-beda. Urang lembur utama nama lembur kuring di Garut Pakidulan nu biasana hirup ting trim tentrem ayem dina mangsa harita mah robah pisan. Lantaran sasatna teu weleh dikukuntit ku karisi jeung karempan, kagimir jeung kasieun. Lantaran balai bisa iraha wae datangna. Ngan najan nyorang kahariwang teu boga pilihan sejen. Kapaksa bae kudu matuh di lembur pamatuhan Banjar Karang Pamidangan. Atuh dah rek pindah-pindah ka mana. Rek indit-indit ka mendi. Lantaran pakasaban ge ukur tatanen nyaeta ngandolkeun alam di sabudeureunana. Eta oge aya saurang dua urang warga lembur nulun tak ninggalkeun lembur ninggalkeun sarakanana. Kitu teh nu teu boga kabeuberat atawa boga dulur oge di kota adidayu. Tah arinya nama milih lunta jauh bae batan kudu pagiling gisik jeung pibahalaeun mah. Lembur-lembur di pakampungan di wewengkon Garut Pakidulan harita loba keneh nu hara-haraeun. Lembur jeung lembur teh pajarau ancal-ancalan. Imah-imah ge meureun culcel patarenggang. Sarana-sarana patali marga seperti jalan-jalan tacan butbat kawas kiwari. Dina kaayaan lembur kawas kitu karaman gerombolan teh sama menanaker. Sanajan aya oge pihak keamanan di lembur tangtu bae ayana. Pihak keamanan teh moal salilana bisa nalingakeun sakumna masyarakat pilemburan. Mitra Pasundan,
Numutkeun nu nyerat nyaeta Bapak Haji Tating Solihin. Kajadian lembur diranjah ku gerombolan geus jadi beja atawa warta anu lumrah atawa biasa. Kakeueung jeung kaketir, karempan jeung kahariwang. Saban poe teh jadi nambahan, lantaran teu boleh kabejakeun kajadian-kajadian anyar nu matak pating puringkak bulu punduk. Teu arang nu manggihan layon di jajalaneun, boh rahayat nu jadi korban, boh ti pihak gerombolan nu korban ku pihak keamanan. Kacarioskeun nepi ka harita, lembur kuring mah kaasup weuteuh dina tanda kutip can kungsi dijorag ku karaman gerombolan teh. Tapi sok sanajan kitu angger bae pangeusi lembur kuring mah teu tingtrim teu ayem tentrem. Lantaran asap dikukuntit bae ku karisi jeung karempan, meh saban isuk sok bae aya nu manggihan palakat dina tangkal kai. Eusina rupa-rupa ancaman ka urang lembur. Kitu deui sakur lalaki nu geus dewasa atawa sawawa, mun datang peuting teh tara sare di imahna sewang-sewangan, tapi pada ngumpul ngariung di masjid. Teu jauh ti dinya teh aya panyumputan anu sasatna dirusiahkeun ka sing saha bae oge, ngan urang eta lembur hungkul nu apaleun kana eta patempatan panyumputan mah. Maksudna ge mun sakalian aya pibahayaeun, mun teu untupan ngalawanan, bisa nyarumput dina eta patempatan. Mitra Pasundan, apa oge nyaeta pun bapa jeung lanceuk lalaki kuring nu geus dewasa sarua pada mondok di masjid bari sakalian ngaronda. Tapi sanyana mah lanceuk kuring keur nyelang heula balik nyaeta mulang heula ka lembur da sapopoena mah inyana teh masantren di wewengkon sayuran Cikajang Garut. Geus jadi kabiasaan kituna teh. Yen saban bulan puasa mah para santri teh marulang heula ka lemburna masing-masing. Dina hiji mangsa, saperti biasana apa jeung lanceuk marondok di masjid, nu aya di imah teh genepan. Ma nyaeta pun biang. Lanceuk awewe duaan. Kuring, teras adi nu awewe, jeung si bungsu lalaki. Dina mangsa peuting eta langit alum rehe comrek sepi jembling. Cahaya bulan teh teu sumirat tapi ukur reyem-reyem. Nu di ari mah gem pada mopoek. Lamun nyeungeut damar oge, cahaya damarna teh teu meunang tembus kana lolongkrang bilik imah. Eta nu dijaga teh. Sangkan gerombolan teu narajang. Tasatna ngajaga keamanan, bisi aya gerombolan nu nangenan. Kocap bada salat Isya, di luar kapireng ku sararea, suara sapatu pating kedepruk. 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 Suara jalma-jalma nu laleumpang make sapatu. Taksiran mah yen di jajalaneun nu muru ka imah kuring. Aya jalma rentang-rentang di luar marake sapatu ngadeuketan imah. Barang dipirengkeun ku sararea sidik. Beuki lila teh beuki atra ngadeuketan. Atuh sakur nu aya di imah mah megeg nahan napas kalayan sangkaan mah pada miheulaan. Tangtu eta nu datang teh gorombolan. Juringkang, juringkang. Tembong kalangkang-kalangkang jalma tina hordeng kaca. Awak ngageter, awak siga nirisan, balukar hate nu miheulaan dilimpudan ku rasa kasieun jeung kagimir. Ulah gandeng bagur. Soanten mangis sarahan ka sararea sangkan kuring sararea teu ngaluarekeun sora atawa teu nyoara.
Tina kalangkang nu datang teh bisa katangen. Yen jalma-jalma teh jumlahna moal kurang ti 5. Atuh sararea ge beuki guguk. Malah si pangais bungsu mah lewa-lewe rek ceurik. Ngan gancang dirawu di pangku ku emak, ditangkep sirahna nyusup kana dada emak. Teu lila. Trok, trok, trok. Sora Panto diketrokan ti luar. Mitra Pasundan, sababara balikan Panto bumi emak diketrokan ti luar. Trok, trok. Sora keketrok teh atra kana Panto. Kuring ya hampir-hampiran ngagoak. Nyaeta basa nempun nu pating juringkang na jalma nu berawok. Ngan hadena kaburu ditongtak kunu jadi lancek awewe nu panggedena. Kadieu. Yap kadieu karucu. Teu lila nu di luar teh aya nu ngagentraan. Bibi. Assalamualaikum. Bi. Nyararing kene oi. Can sarare. Ceuk sora ti luar teh kagentraan ka indung kuring. Ngadenge eta sora kitu anu tarik lumayan handaruan, tapi kalayan dibarengan ku nyaritana kacida sopana, hate teh jadi plang-plong ngemplong. Atuh sageuwatna emak oge muru kana Panto dituturkeun ku lanceuk kuring nu awewe. Nyai, eta lain gorombolan meureun. Eta mah meureun bapak-bapak ti keamanan. Yap baturan emak wang bukakeun Panto. Mangga mak, mangga. Alhamdulillah sanes gorombolan mak. Teu lami emak kulutrak mukakeun Panto. Ari brae teh horeng si mana horeng nu ngajarega dina lawang nu jumlahna kurang leuwih genepan teh nyaeta bagian tina anggota organisasi keamanan desa atawa OKD anu kalarasana teh anu genepan teh diluguan kutua kampung atawa palurah lembur. Sadayana ge marwa bedil kalawan bedilna teh pohporna para ranjang. Sanggeus dewasa mah kuring jadi apal. Yen bedil nu rupa kitu teh dingaranan L.I.N.Fil atawa biasa ku urang disebat L.E. Mangga atuh kalebet parura. Mangga bapak-bapak. Emak ngawakilan sarea ngahiap kanu anyar datang nyaeta genepan anggota keamanan anu dipupuhuan ku parura. Moal alami ngan mastikeun wae geus sarare atawa acan jeung mastikeun aman atawa henteuna di imah bibi. Mangga atuh lalebet. Ai cai-cai wae mah aya parura. Oh, moal bi. Moal di dieu wae rek milu diuk di dieu di luar na terlas. Nah, di luar atuh parura. Mangga dilalebet. Moal bi. Di dieu wae di luar lah ami geunah tiis. Tah kitu tetelan udah datang teh palurah jeung anggota OKD sabagian. Kitu mitra Pasundan meureun pangna lembur kuring mah di Garut Pakidulan can kungsi kata rajang gorombolan teh lantaran biasa karondaan ku OKD. OKD teh nyaeta organisasi keamanan desa. Ieu memang dibentuk di sababaraha wilayah utama nama di Jawa Barat. Jadi sapertos di Palih Pangandaran ge kapungkur teh aya OKD, aya OPR mitra Pasundan. OKD nyaeta organisasi keamanan desa, sedengkeun OPR nyaeta organisasi pertahanan rakyat. Utami nama di tahun 1850 genep dugi ka Kirang Langkung tahun 1860. Mitra sanggeus jinek saha-sahanan udah datang
Para tatamu teh dimanggakeun ku emak sapertos tadi. Tapi tetela nu matroli teh teu keresaheun ka bumi emak. Sasatna maranehna hayang didinya sari dengdang dina terlas, ongkoh deui arinyana teh ngaranggo sapatu. Ku kituna caralik wae dina terlas emak. Emak gesat-gesut dibantuan ku lanceuk awewe nyaeta nyadiakeun cai enteh jeung lalawuhna saaya-aya disuguhkeun ka semah nu dipupuhuan ku palurah. Kuring sadulur-dulur bunga asa jadi tenang tentrem lantaran kaanjangan ku anggota keamanan jeung jauh ti panyangka sugan teh nu datang teh gorombolan. Teu lila eta nu namu teh dina terlas emak bari arinyana teh nyaeta murak lalawuh nu disanggakeun ku emak mangrupa lalawuh nu biasa di kampung jeung cai enteh. Bibi, kumaha lila yo? Nah, atuh parurah, sok wae sing raos-raos dinya heula. Moal, biasa wae rek nguriling kanu sejen. Wayah nebi. Ya, sok pantona kunci deui, cing tarapti tulakan. Dan ninggal mah si bapa mah ditu si apa manya. Jeung eta tah si Ujang rakana barudak. Sumuhun di ditu di masjid. Heug bibi, sok. Sok sing tarenang wae di imah. Kuring sabatul-batul ek neruskeun lalampahan, biasa matroli ka unggal imah. Utamana nu pasisian belah ditu. Mangga bibi. Mangga atuh parura. Assalamualaikum bibi. Waalaikumsalam parura. Teu lila jadi ararindit eta genepan anggota keamanan lembur kuring teh. Nyaha aja nu nyaremah teh memang ngaliwat bungkul teu lila. Dadeg neruskeun deui lalampahanana nyaeta ngaronda ka tempat-tempat lihana. Horeng si mana horeng. Warga rahayat nu di masjid oge harapaleun yen aya rombongan OKD datang. Da cenah ngobrol heula di masjid kaasup meureun jeung bapa kuring oge lanceuk kuring. Malah cek lanceuk kuring mah cenah isukna yen lanceuk kuring mah ngajaran heula ngeceng-ngecengkeun bedil sagala bogan OKD. Kacaturkeun satu tas rombongan palurah arindit deui nyaeta sejak ke tempat sejen. Kuring jeung dulur-dulur pating goledag deui di tengah imah. Sarena teh hiji bae. Ku cara kitu teh ngarah gampang mun kudu muru panyumputan. Kacaturkeun kira-kira tabu 11 peuting keur meujeuhna sepi jempling rehe comrek. Kapireng tirada beh jauh sora tembakan pating dereded pating berebet. Sora pelor-pelor pating harieng di saluhureun suhunan imah emak. Atuh harita kene pangisi lembur kuring ribut pating gorowok pating corowok. Nyebut-nyebutkeun yen aya karaman gerombolan datang ngaranjah ka lembur. Namun anu matak heran teh emak. Muhun ka emak heran kuring. Lantaran anjeunna mah tenang bae. Teu gimir sakedik oge. Anjeunna jongjon bae. Malihan anjeunna gaduh panyangka saurna teh. Tenang bae. Dasar kisalya jigana mah. Kisalya mah baku ari geus natambuh pelor teh. Kitu saur emak. Marukan emak mah eta tembakan anu didorekeun teh nyaeta asalna ti nu ngaronda di masjid. Sapeda aya anggota OKD daratang da biasa cenah keur negerkeun pangeusi lembur teh jeung mere tanda kanu rek boga niat jahat nyaeta gorombolan. Yen di dinya teh aya ronda jeung loba balad
organisasi keamanan desa atau OKD. Kumargi emang ngayakinkeun pisan yen eta tembakan-tembakan teh asalna ti rombongan palurah nu tadi. Atuh kuring sadulur-dulur teh pating goledag deui sare. Kuring jadi henteu tulus rek mubus atawa mulubus ka panyumputan nu biasa. Mita Pasundan. Ngan kakarage sirah-sirah terek arantol kana bantal nyata sirah kuring sadulur-dulur. Beredag sora bedil disusul ku gorowokna sora. Gedong oi. Gedong kawasna. Jiga nama nu ngomandoan teh nitah baladna asup ka imah emak. Nyata disebut ku maranehna teh gedong teh. Padahal mah imah biasa. Bumi emak teh imah panggungan aya terasan nu ditembok. Upami kiwari mah panginten bumi duduk jandela Mitra Pasundan kitu manawi. Sakali ieu mah nu disangki ku emak teh lepat atau napi nyawahan. Horeng si mana horeng nu daratang teh sanes OKD, sanes anggota keamanan, tapi karaman gorombolan. Di antarana nu langsung didatangan atau nu jadi sasaran teh imah kuring pisan. Da ceuk urang lembur harita mah imah emak teh kaasup alus malah kaasup pangalusna. Atuh kuring emak jeung sadulur-dulur teu kaburu nyumput. Da kacerak manten ku karaman gorombolan. Dina waktos emak ngajuang leungeun bari muru panto dapur. Sejak nyumput angkanna nama teu kabujeng. Lantaran geus pada ngajaga ku karaman gorombolan. Woi, kade euy. Kade, ulah sambarangan maehan jelema. Haram. Doraka sia. Pan ieu teh bulan puasa nyaho teu? Ceuk salah saurang ngabejaan ka baturna. Kuring jadi inget. Yen harita teh memang bulan Ramadan atau napi bulan puasa. Kadenge deui sora-sora sejena. Teu meunang ngaduk imah oi. Ulah oi. Kitu cenah. Nu ngahulag teu meunang ngaduruk imah. Ngadenge suara kitu najan gempeur rada oge kaubaran. Meureun bisa keneh salamet boga tempat pikeun nyiruruk. Burudul gorombolan arasup ka imah emak. Salah saurang ti antarana maraneh marentahkeun sangkan pangeusi imah dariuk. Kabe dariuk. Jariuk. Kalawan teu dititah ngadua kalian. Bruk brek. Emak kuring sadulur mebetkeun maneh diuk dabat katingku gempeur. Barang dititenan ku kuring. Jumlah nu asup ka bumi emak teh aya welasna geuning. Lain ngan saukur saurang dua urang. Maranehna langsung muru kamar jeung muru dapur. Kuring mah ukur wasa nempokeun bari ngadegdeg. Lantaran sabara urang anggota gorombolan teh mancokeun bedil kana tarang. Najan nya ukur nyingsieunan da sasatna meureun ka budak ongko. Teu burung jadi hiji ancaman nu matak baluas. Gorombolan teh leuwih-leuwih ti garong. Da segala rupa nu aya hargaan jeung aya gunana mah dicokotan ku maranehanana. Papakean, paparabotan dapur, beas nepi ka sangu jeung deungeuna dikerid kabeh taya nu disesakeun. Itu deui perhiasan nu dianggo ku emak tanapi ku lanceuk awewe dirangsadan. Barang ningali kuring jeung adi nu teu makena naon, eueuh copoteun teh sasatna mah. Heat cekok. Salah saurang anggota gorombolan najong kana walikat. Aduh, ampun Pak. Kuring ngagoak. Hiang wae ceurik. Ngadenge kuring jeung adi ceurik. Nu saurang kalah beuki nafsu. Awas ya. Mun angger mewek teu jempe.
dipateni ku aing. Pokna teh bari matana burial bencelik. Kuring nguat-nguat maneh. Kan nyeri teu dirasa. Megeg napas sangkan sora ceurik ge teu kadengieun ku gorombolan. Kuring jeung adi ukur inghak-inghakan. Kacaturkeun gorombolan teh jiga nama geus terus ngotek ka kamar jeung ka dapur. Nu bisa dibawa ku maranehanana dibawa. Teu lila. Jadug gorombolan jiga nama nu mingpin di eta lembur kuring. Nyarita ke anak buahna. "Oi, cukup oi. Pulang euy, tempok aya di luar aman teu?" Salah saurang anggota gorombolan manehna nempo ka belah luar jeung manehna nyaritakeun yen kaayaan aman. Nu satuluy nama gorombolan nu jumlah 16 teh kaluar ti bumi emak. Teu aya nuhun jeung teu kapireng salam. Manehna ngabengbeos kaluar. Kuring ngucap syukur ka Nu Maha Agung. Emma oge mingpin doa. Sok sanajan harta banda sapalihna diringkid ku karaman gorombolan, tapi sarerea kula warga kuring salamet rahayu ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala Nu Maha Agung. Mita pasundan teu lami teu eta kajantenan kawunginakeun ka kuping ti tebihna sora dar-derdor bedil atawa senapan. Jiga nama eta teh nu moro karaman atawa nu pertempuran antara karaman gorombolan jeung OKD atawa TNI. Tapi kuring teu pati nyaho naon eta kajadian. Ngan isukna dicaritakeun cenah yen sabagian anggota gorombolan nu ngajorag ka lembur kuring pilih tembak di hiji wewengkon nyaeta di palih sisi lembur kuring. Sabagian ti anggota gorombolan bisa diamankeun ku OKD nu dibantos ku tentara oge rahayat lembur. Kituna teh eta warta teh dicaritakeun ku lanceuk kuring sasatna nu masantren di hiji wewengkon di Garut, Jawa Barat. Tah kitu menawi pangalaman nyaeta seolah-olah pangalaman sajati ti urang teurah Garut asli Pakidulan. Pangalaman Bapak Haji Tating Solihin. Kakarsana nu nyerat nyaeta Bapak Haji Tating Solihin ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan. Wereh nu diserat ku Bapak ieu parantos didongengkeun ku sim kuring. Anamung nyuhunkeun hapunten kasuhun tina samudaya kalepatanana bilih aya hal-hal atapi seueur hal-hal anu teu saluyu sareng dimaksad ku Pak Haji. Hatur nuhun oge ka wargi nu mulia. Sumangga wargi. Cag mitra hatur nuhun sareng hapunten anu diseja tina samudaya kalepatanana. Hatur nuhun ka nu nyeratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.